Wilujeng sonten para pamirsa patepang deui sareng abdi Elsa Nabila sareng abdi Andita di News TV. Tangtos ku pamilarian anu rada gugur ti kamari dugi ka dinten ayeuna margi aya pamilarian sareng TPS anu dilaksanakeun dinten ayeuna 14 Februari 2024. Surat suara atau surat pemilu dihitung ti ayeuna nepi ka isukan. Kanggo terang kumaha jalana voting pemilu simkuring karantos nyambung sareng wartawan di lokasi PTS wilayah Bongas Ngora RT 06 RW 03 Kabupaten Purwakarta ini sareng aji wilayah Wilujeng sonten pusing kuring mangga disimulake. Nuhun Wilujeng sonten Elsa sareng Andita. Wilujeng sonten rini sareng aji tiasa nyirios kumaha pamilih di Bongas Ngora. Leres pemilih di wewengkon Bongas Ngora, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, ayeuna tos rame sareng parantos ngawitan di tanggal 8 itu. Warga setempat ngalaksanakeun voting kalayaan antusias sarta acara pilkada lumangsung kalawan kondusif, aman jeung lancar. Pemirsa, ayeuna urang bakal papanggih warga lokal nu geus milih. Pemirsa, ayeuna urang nuju sareng warga lokal. Punten, bade bade tumaros. Sakilas pemilu tahun 2024. Saencana abdi bade tumaros sareng saeueuna anu kamampu dipikahayang naon harapan anjeun mengenai pileg presiden 2024 di TPS ieu. Harapan abdi semoga janten pemimpin anu sidik amanah tablik patah. Kumaha pamaos anjeun ngeunaan program ekonomi calon presiden anu dipikahayang sareng kumaha dampakna di TPS ieu. Semoga ekonomina anu diusul ku calon presiden sangat penting sareng aya manfaatna ka TPS ieu. Hatur nuhun saderina atas ngaluangkeun waktuna. Saterasna bade dilanjutin ku rerencangan abdi haji. Pemirsa, abdi di dieu tos sareng rencangan rangga kumaha aku pemilih dina TPS ieu, kumaha anjeun nyarita rencana calon presiden ngeunaan isu lingkungan sareng dampakna ka komunitas lokal. Isu lingkungan penting di lingkungan itu hampir resep calon presiden jadi rencana angket. Pikeun mengartikeun lingkungan sareng melibatkan komunitas dina eta usaha. Nuhun ka rencangan rangga nu tos ngaluangkeun waktuna. Ngalaporkeun di Bongas Ngora, Purwakarta, Jawa Barat. Nuhun hatur nuhun karini sareng aji kanggo informasi yen pamilu anu lumangsung di Bongas Ngora dugi ka ayeuna lumangsung kalawan aman sareng lancar. Pemirsa, hatur nuhun dikenalkan news kalawan kami abdi Andita, Abdi Elsa. Urang ngucapkeun hatur nuhun jeung wilujeng sonten.